warahmatullahi wabarakatuh. Kirang langkung 100 tahun sabada Kanjeng Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail tilar dunya kaayaan di Mekah ayam tentrem saur paripaos sepi paling tong rampog istuning aya dina katenangan. Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail aranjeuna ngawariskeun salah sahiji syariah nyaeta ibadah haji anu tugduy kakiwari ku urang biasa dilakonan sataun sakali. Hal eta anu janten sabab musabab tumuwuhna Zurhum jadi suku anu kacida berat beunghar dina zaman harita. Kulantaran suku Zurhum teh mangrupakeun suku anu ahli di widang jual beli. Kunanjeurna suku Zurhum dina widang dagang nimbulkeun rasa kasirik ka suku anu lian anu tetep renggenek di luar Mekah. Eta suku teh kawentar suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah mangrupakeun hiji suku anu resep pisan kana merangan suku anu liya. Suku Khuza'ah tatan-tatan pikeun ngayakeun serangan ka Mekah. Pamimpinna paciweuh ngatur bala tentara pikeun nyiapkeun segala sanjata anu kurang seukeut diasah, anu geus seukeut dipariksa deui. Hal eta teh geus kanyahoan ku mata-mata ti pihak suku Zurhum. Waduh, nyaan geus teu bisa dipolah deui kaya kieu. Uring kudu buru-buru laporan ka tutua. Gerantos juru talunti bari manehna ngakidi lempang muru ka paseban suku Zurhum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon juru talunti? Bangun anu rusuh pisan. Ya tos tutua, abdi ayeuna sejang ngalaporkeun hasil panaruntikan dina sawata dinten kapengker tutua. Sok laporkeun. Aya kajadian naon ngeunaan Khuza'ah? Hatur nuhun tutua. Abdi parantos ngayakeun panaruntikan sabara-bara dinten di lalawak suku Khuza'ah anu netelakeun yen teges pisan perang antawis suku Khuza'ah sareng suku urang nyatan suku Zurhum tos teu tiasa diponah deui. Duka isuk duka pageto anu pasti dina waktos anu mengalami deui eta Khuza'ah baris ngaleut ngabanaleut ngemat-ngemat jedang pinang paniatan pikeun nyerang suku Zurhum. Eueuh kitu nya. Hasil panaruntikan ge ngetelakeun sadaya anggahaota pasukan ti Khuza'ah sadayana aya 700 jalmi ahli perang. Suku Khuza'ah sadayana aya kana 1500 urang kaasup barudak awewe jeung lalaki oge anu geus sararempo kitu tutua. Kanggo salajengna abdi sadaya juru taluntik ngantos timalan salajengna ti tutua ngapadamel naon anu kedah dilaksanakeun dina caket-caket ayeuna. Mu sakitu laporan anu tiasa kasangakeun kula. Sagala laporan geus kadenge tur katarima ku kaula juru taluntik. Kami baris manggunemkeun hal ieu jeung kapala angkatan perang. Yoktos kaula nun. Tah kitu senapati laporan ti juru taluntik geus kadenge ku urang sararea ayeuna geus teu loba deui waktu pikeun urang mikir perang moal bisa diponah deui ayeuna keneh. Sigana urang kudu siap nandonkeun jiwa, raga, tanaga, pikiran, bae dituna jeung nyawa pikeun ngabelaan kahormatan suku urang. Luluhurna ti Ismail kudu siap nyinghareupan kaganggasan suku Khuza'ah. Kula salaku pimpinan suku Zurhum ayeuna marentahkeun ka senapati
pikeun nyiapkeun sakabeh bala tentara. Kabeh kekuatan urang menta diatur supaya kekep ngajaga pantok siap-siap pikeun ngaharpan perang. Dauh timalan kaula nun mangga abdi senapati kali sadaya reng-rengan prajurit baris toh pati jiwaraga pikeun ngabelaan kehormatan suku Zurhum. Ayeuna keneh abdi sareng reng-rengan bari siap-siap pikeun hareupan suku Za. Tong liusug tong dipagetokeun. Brak ayeuna keneh geura siapkeun sarta sagancangna kami menta laporan. Yaktos tutua. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos nyimetan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan neda agung cukup lumur jembar hapunten Robi tu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.